Duh Gusti, kita boga deui pemasukan pengeluaran loba. Piraku eta bandai jijina kudu dijual. Ih, pokoknya jual bae tuh yang banyak. Telok anak-anakan ieu. Tapi jual kasahanya. Oh, Haji. Haji nu loba duit nama ieu. Jual bae lah Haji lah. Pangkat. Haji, di mana kau berada Haji? Sulit juga mencarimu. Ih, eta Haji lainnya. Ih, eta Haji. 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 Aduh, laneng mah sepi. Naon sih kegeruan? Asa amat sih di tangan Haji. Nek naon tuh naon Haji? Urang nak jual embe Ji. Berapa tuh embena? Hiji doang sih. Nah, hiji ku tanggung. Atuh embena teh kanakan. Aduh, apa ku sia? Ih, amit-amit tahu Kang. Yang baru itu embena. Iya, urang hiji lah. Emang Haji gua berapa duit? Jadi mah boga sakit duitna. Juga nang panggilan tadi alhamdulillah. Anjay Haji duitna. Ih, Ji, imangan aya gope doang. Itu daek bung. Tuh, kumanya. Masuk, bislah aja lah. Oh tuh, ya. Gilanya. Nun. Oh. Oh, eta budak mantas ngejual gope. Oh, nyanting gitu banyak, Ji. Ah tuh, aja ke baliknya. Oh, enggak ada Ji. Ih, tersopan sih ya. Oh. Balikinnya. Ayo, balik. Tenang banget, yes. Halo, assalamualaikum. Biasa ya diharap nongkrong ya. Rek ronda, ente giliran ronda kan? Oh, ente posisi di mana? Oh, udah adanya tuh ya. Siap. Oke, siap. Kurang meluncur kalinya ya. Ayo, yuk. Apa gitu dia? Oh, tadi orang yang di jalan tadi. Ayo tuh orang langsung aja keliling. Ayo keliling. Ayo keliling bae. Oh, tadi orang duaan bae keliling buku. Kan orang karak. Oh, mangan ayo. Ayo baturan jadi orang tiluan ngeunahan kan. Oh. Keliling ayo. Ente karena keluar. Oh. Ayo. Orang keliling. Ancan keliling ka. Goblok anak buang aing aing deui. Duh, bos, kasbon deui. Tanyawan aing teh boga duit. Ibu teh lapar bos, ibu teh geus keur Cenah meureun aing pengangguran, gitu kan we. Sayang duit, Bung. Sialah mun hayang duit, sayang siki. Sayang teh iki. nyawa. Anu mana? Si budak Bangor. Tah, eta. Nyana teh bisa nyebut ya. Karena aing nilai di situ tuh. Jangan nyana gitunya. Halus. Aing neangan iki ka mana inya? Tuh, si budak Bangor tuh. Salam. Naon sih ya? Duit, Bisa naon? Minta duit kain. pura-pura. Bang, nanti sekali itu ke bos ya. Mis balik kali itu. Pas corona. Wih bos, Iya deh tadi ngagetin aing bae. Mana menang tuh? menang cek kanan. Ai sia kok menang dicare kanan. Kumaha emang masih terima lakna nyana? Assalamualaikum lah. Atuh pantes mas saya. Preman geus kitu. Preman ulah pakai assalamualaikum lah. Kumaha tuh? Atuh, weh, mana gitu duitna? Aing mana budakna? Jadi itu kan Aing geus sampeurkeun lah. Atuh. Tuh, man budak geus kitu. Lumayan lah, yang malibea. Iya, di mana yuk? Iya, jeung mana? Ayo naon? Sia, kurang ngagalakan anak buah aing. Saha? Tadi nyana ngomong ka aing. Bohong sih mah. Geus duit mana duit? Oh, Bohong. pecah nggak sih?
Diperiksa gue ingat. Aku ngol. Oh, wow. Aing nyaho tadi sih mates ngajual embe. Ih, ente eta mah lain urang. Awas ya lamun aya kuncot kabeh nya. Awas cekel. Ih, Ieu naon ieu. eta mah duit batu ah. Batu kumaha aing tadi nyaho sih ngajual ieu. Iya. Duit teueuh bewe aing. Mana? Itu kamar ngajailan. Ai jah bener ta eta budak nu kamari teh eta. Eh, Orang oh. jasa kapanggih di dieu. Oh bener. Ayo tak. Ayo no apes amatnya di pala pugi. Nah siap. Tolong. Aduh. Wah, salah naon ke saya sempun. Saya ingat apa kan sore sih ngagangguan baik. Ngagangguan naon? Eta aing keur mancing di palepet. Eta mah kesore. Aing dendam kene ka sia. Ulah dendaman ulu mah teu suka. Atuh Allah teu suka, aing mah suka Ayo ieu. udah buka bayang bajuna. Ayo. Gawen. Nih ampun tolong. Iya, Tinggal. aing tiris euy. Aduh, aing. Aduh, Gusti, salah naon ieu urang geus moal duit dipalak, bewe duit teu aing dipakosoteun deui. Aing. Dikudu. 3, 2, 1. Ih, cewek udah tuh aing. Wal, Yuk. Kan aing mah rosot. Srep gitu ya. Pas lepas tak. Udah amat. Oh. Yuk, siapnya. 1. Ih, dapat bau be. Aing salah naon ka saya sumpung. Sia kesopnya kudu ngagangguan aing gak kemancing. Rolling action. Aing salah naon ka saya sumpung. Atuh saya ingat apa kan sore sih ngagangguan baik. Ngagangguan naon? Eta mah lepet aing keur mancing. Aing dendam kene ka sia. Astagfirullah eta mah belum ditanya. Eta mah keur sore. belum. Jadi ya ngomong.